Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semogalah yang menjawab salam masuk surga, yang tidak menjawab salam urang doakeun salakina sing kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ajengan, para asatid asatidah, wabil khusus anu aya di wewengkon anu dada siapunten tetiasa disebatkeun hiji-hijina tingirangan rasa takdim sinareng hormat ka mantena. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana, sing disehatkeun badana, nya kitu deui sing laloba duitna. Teu hilap oge anu kusim kuring dipihormat aparatur pamarentah dikawit Bapak Camat dugi ka presiden tingkat 4 nyaeta Bapak RT. Ece wayahna kudu nyaah ka Bapak RT meh dibagi BLT. Alhamdulillah. Numawi katinggal urang dieu mah raraina rarai bereun wungkul. Alhamdulillah. Tilap oge kasepuh bini sepuh, para pamuda-pamudi, mudah-mudahan kuwasilahna urang kekempolan di patempatan anu teu acan nikah sing engal kenging jodona. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya urang dieu anu teu acan nikah, aya wayahna sabada neteparan salat subuh wiridkeun ya payu ya payu ya payu, insyaallah payu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dekakatun oge anu kusim kuring dipihormat para tiktokers nu aya di jagat maya anu alhamdulillah sara rumping. Alhamdulillah kusumpingna para tiktoker nu aya di patempatan sok ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an, salawat, mudah-mudahan kampung naon ieu teh muncul sing langkung berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hapunten kasibuan teh cantuang ditenke ieu teh nya. Aduh, puja anu sampurna kagungan Allah Maha Kawasa, puji anu suci kagungan Allah Rabbul Izzati. Salawat wa salam mugia tetep tercurah limpakeun ka baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tila pala keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiut tabiin atuh mudah-mudahan urang sadayana sing diangkeun janten umatna di yaumil jaza. Amin Allahumma amin Allahumma. Daramang sadayana hari rup, aduh pangarsa punten abdi teh tiasa calik wios ngadeg gitu, wios ngadeg wios supados tiasa action gitu ya. Aduh, tiasa urat gitu ya. Aduh, alhamdulillah masih semangat, masih siap bersolawat, siap tak kojang ulang udah 2 set atuh. Siap salawat, salawat siapa saja oke. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semuanya. Keluarkan sorana. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Paruguh ngaji teh hareupeun aya cawu itu, aya wajid, aya bolung kewe atunya bahankeun tuh. Palawargi sadayana, ibu yang hadir pada kesempatan kali ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kabayang batur mah keur meulem jagong, kabayang batur mah keur meulem sosis, tapi ibu pada kesempatan kali ini dilainkakeun ku Allah, dicalikeun ku Allah, hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah. Makanya Allah menyuruh kepada malaikat, teangan urang muncul anu hadir di majlis ilmu, cabutan dosana, sangkan uih ti eta patempatan teu nyayak dosa salit pun. Amin. Di mana dicabutana min unukiya dina pelebah punuk. Mata kulah aneh loba jalma ketika ngaji sok loba jalma anu potong beheungna. Berarti nanakeun eta jalma teh eukeur nunutan ibi sia teh naonan anu cabutan dosa naon ah. Allah karim Gusti bagja pisan. Komo geuningan urang mah tahun baru urang malin ayeuna engke tapi menang eta oge ngan ulah kamalinaan geuningan ibi nyai udangkeun kemahnya jam 12 kurang 5 menit siap atuh mah kumpul anak pamajikan jeung turunanana 7 6 5 4 3 2 1 lain dikir, lain maca ayat-ayat Allah. Eta nu kamalinaan. Makanya ibu yang hadir pada kesempatan ini, inilah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngan rek nanya, naon ari iman teh? Percaya tasdikul qalbi bima jabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku jeung narima kana perkara-perkara anu didugikeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nah urang muncul kudu beriman takwa ka Gusti Allah, pikeun jalma nu iman takwa ka Gusti Allah al khuludu fil jannah, bakal langgeng di surgana Gusti Allah. Makanya beda orang yang beriman dan tidak beriman ketika dicabut runah oleh malaikat. Teangan cengmu urang muncul, teangan abah Zeus abah Zeus di Singapura nges beres hirup di alam dunia cabut ruhna. Ketika akan dicabut ruhna ngalangkungan lambaina eta jalma iman takwa ka Gusti Allah kontan cek lambai nyebatkeun la sabila laka teu aya jalan pikeun anjeun malaikat. Sing horeng salah hirup di alam dunia jalma iman takwa ka Gusti Allah lambaina baseuh da ngojikir ka Gusti Allah, lambaina baseuh da ngaoskeun salawat, lambaina baseuh da ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Lain ngomongkeun batur eti sia teh ge. Ieu mah teu kaok urang mah ngomongkeun batur teh berikat. Jadi karesep. Kana kasalan batur teh kakuat teuing, Gusti ai kana kasalan sorangan sok ngahep-hep. Ulah jadi hakim kana kasalan batur tapi kudu jadi pembela kana kasalan sorangan. Salintuh-lintuh nalauk pasti aya cucukan, sapegung-pegung nalauk pasti aya dagingan. Surah nama kabeh anu di tempat-tempatan. Tukang son, tukang hadroh, ibi, uwa, ibi sadaya termasuk si bedog boga dosa ngan beda carana. Kotor bersihan, bersih tobatan. Gusti rumaos abdi lumokot kurasa tapi si ingat Allah lautan pangampura. Dangaran oge jelema pasti aya kahadean jeung kagorengan. Kahadean punten hargaan, kagorengan sok geura omean. Urang mah pantekau kuring batur meuli motor panas, batur meuli mobil panas, batur nyeun imah panas, bujur batur kalep kompor panas. Meuli ati jeung tulang di daging jeung rongkong kasalaki judang jeding hayang gelang jengkong. Aya we nu kitu? Mana dicanung ku aing. Geuleuh kasalaki di polotot-polotot cenah. Doraka ini sadewi geuleuh. Polotot-polotot cenah geuleuh aing kasalaki teh polotot-polotot. Sok seureun urang maca shalawat ece. Cing geunaheun. Tahun 70 80 panggung teh lain kieu baheula mah ku drum.
laguna kegelingan baheula mah inilah hiburan tagoni kami yang dipimpin oleh Ibu Jubaedah baheula lain baong lain beja lumpat kepada hayu urang ariman hayu urang ariman ka Pangeran Nur Rahman ka Pangeran Nur Rahman supados urang sadaya kenging doa supados urang sadaya kenging karidoan di langit ada mata bersinar menerangi di langit ada para utusan Rabbul cahayanya yang menembus kegelapan menerangi seluruh eta geuningan apal jeung hareudang di aing Allah karim dugi tabu sabaraha ceng atos ieu mah kumaha plope abi mah alhamdulillah sok geuningan baheula mah Gusti menik resep ninggal masjid yang ngararaji teh gararaton ya Allah sok ibi apa lagu bismillah tawasalna salat bismillah tawasalna sok keluarkeun surat masna 1 2 3 bismillah da baheula mah Gusti megara ratol indung-indung anjeun teh Gusti ya Allah ya Rabbana nah ayeuna mah Gusti kuat eleh apana teh eleh we kuat asli salira ayeuna anyir ulang useup wae bisi engke teu dibere ece ulah nganjuk bisi dikerem di se Bang Emok Bang Emok Bang Emok mok emok 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 Bang Emok Bang Emok Bang Emok mok emok 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 ima itu halus syururnya da isin ngaos mah penginten di dieu ge aya ajengannya ari isin teuing imah ngahi kuat kieu aing nyang duit Gusti Allah aya kene di dieu nu nginjem ka Bang Emok ibi alah dibejakeun bisi bedau ke di dawa di akhirat pangletik-letik dan dosa nginjem ka Bang Emok sarwajina jeung mitoah 36 kali naudzu billahi min matak nginjem ulah ka Bang Emok kasa kamitoha minang nginjem sok pohoan matak doakeun mitoha abi cing pohoan amin ya Allah ya Rabbal montong ibi atuh sekarang itu punten ajangan punten kasupan punten Pak Haji banyak orang yang keliru berjanji itu kepada Allah dari Madinah Lawang Pantok janji nasabah aku berjanji akan membayar tepat waktu dan membayar bunganya apabila teman-teman aku tidak membayar aku siap bertanggung jawab ara rasup teh kajaro imah ara remok teh lain apa-apa aing mah nempo ibi atuh nganyatoy atuh bere namut sabaraha 1 juta weh sok KTP-na kadiekeun lamun nginjem 1 juta mayarna teh jadi 1.400.000
acan bunga harian, acan bunga bulanan, punten haji, punten pengersa ditagihan teh setiap dinten Salasa jeung Kemis. Nah bedog apal Nabi ketua kelompokna wah gelo menyeting aing nyong Bang Emok tak kurang doakeun kurang munyul anu beunghar cing berehan pinanya nu beunghar teh di urang mah sok peditnya aya di beunghar pedit aya oh duru euceu teh mah geuleuh aing mah bedakeun teh jeung pedit sok sepae geuleuh aing mah. Jadi satu perbanyak itu titip sok bieu tadi geunaheun maca Al-Qur'an sing geunaheun siga tadi tah kori-kori terbaik komo Rohman jeung Rohim Rohman Rohimnya Rohman Rohim kuat geunah duh Gusti tah bedog teh baheula teh kitu sorana ngaloba ting seblak jadi ruksak kitu jeung Gusti ya Allah ya Rabbana sing bisa urang sing bisa tah ngaji seueur di ajangan teh wajana shalawat zikir kitu lain bohong ieu mah nyata abdi mah gaduh nini di Tasikmalaya yuswana 120 tahun socana bengras keneh bibirna capetang keneh daya ingatan masih keneh kuat mung cepilna kirang dangu sinareng sampeana tos sapertos ngesot dangu sekolot teh ya ditaros dipejakan ku si badog mak jam sabara ayeuna lili barat abdi sareng punini pali dieu jam pali dinya palebat tiang jam 11 Allah karim bengras kene dipasiahan disayogikeun Al-Qur'an leterelek lancar kene Allah karim Gusti ya Allah tos kitu kumaha ditaros ku badog teh mak geus salat acan ngeus jeung angeun kacang tonyok aing sia kumaha wae ngajawab teh nini teh sikeun dahar wae jeung heudapan kirang dangu kerah caket cing teh macing hayong naros naon resepna naon ubarna cing teh sangkan soca bengras bibir capetang daya ingatan masih kene kuat mama teu kirang sadinten ngaoskeun shalawat 4444 naon nu dibaca mak ponok panjang ponok nu kumaha sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad eta unggul ditamanjang nu kumaha ditutup ku la haula wala quwata illa billahil aliyil adim mamaot sing goreng meresapi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil malaikat balik deui ka Gusti Allah Gusti abi mah teu tiasa nyabut ru jalma iman takwa ka Gusti Allah tangan deui ketika malaikat akan mencabut ru jalma iman takwa ka Gusti Allah ngalapungan pelebah pananganana saur panangan kontan la sabilalaka teu jalan pikeun anjeun malaikat sing horeng salira hidup di alam dunya jalma iman takwa ka Gusti Allah osok nulung kanu butuh nalang kanu susah osok nulung kanu butuh nalang kanu susah diajarkeun ku urang teh sasakali teh kurang tereret tatangga urang sasakali teh reret anu jadi lanceuk urang sasakali teh reret anu jadi adi urang lumpat ka dapurna dina meja makanna ukur aya cai herang ngukul lumpat dina lomarina ukur aya uyah jeung peci ngukul jalma iman mah ngaheulas hatena saur bagina lain jalma mukmin lamun beuteng urang sebeh tapi tatangga kalaparan naudzu billahi min osok urang barang bere kanu jadi tatangga osok tarak pan urang teh diajarkeun kurban di dieu kurban henteu kurban teh di dieu alhamdulillah Gusti mun bisa manu teu boga teh dibere 2 atawa 3 di urang masuk aya paribasa suku sapi keur ustad buntut sapi keur ustad bulu domba keur ustad nepi ka kanyut-kanyut keur ustad ari zaman nu teu boga anu wajib dibere ukur ka bagian kerewe dungkul doraka sia kabeh panitia naudzu billahi min lain tatami bejakeun ka ustadna mun kitu kartos kudu nulung urang teh kudu nulung kudu saling menolong balik deui malaikat ka Gusti Allah Gusti abi mah teu tiasa nyambut ru jalma iman takwa ka Gusti Allah teangan deui ketika akan mencabut
ruhna ngalangkungan sampean anak eta kontan saur sampean nyebatkeun la sabilalaka teu aya jalan pikeun anjeun malaikat sing horeng salila hirup di alam dunya jalma iman takwa ka Gusti Allah sok ngalengkahkeun dua sampean ka tempat-tempat anu mulya salah sawiosna nyaeta majelis ilmu nu mawi tina sawarana tobat ka Gusti Allah teh nyaeta ngahadiran majelis ilmu lempangna geus diganyar diukna geus diganyar ngupingkeunna geus diganyar homo ke beres ngaji dibere dahar alhamdulillah aya hayam syuwir alhamdulillah itu tah cing bisa sampean urang teh Gusti matak malaikat jeung laleuh naon itu yo silaru halo karim balik deui eta malaikat ka Gusti Allah Gusti abi mah teu tiasa nyebut rujama iman takwa ka Gusti hei Elsa mau kemana Elsa mau kemana karunya eraeun tuh lah di dulu atuh halo karim Gusti abi mah teu tiasa nyebut rujama iman takwa ka Gusti Allah heug atuh ari kitu mah tembongkeun asma kami ka eta jalma iman takwa ka Gusti Allah geus ditemongkeun aduh mangga Gusti bari paling mana oge abdi marido ketika akan dicabut ruhna ngalangkungan palebah ti corona jama iman takwa ka Gusti Allah ngadoakeun kumaha kecapna assalamualaikum ila yaumil kiamah keselamatan bagi anjeun dasar dugi ka poe kiamah amin ya Allah ya robbal pikeun jalma iman takwa ka Gusti sabarikna jalma nu teu iman takwa ka Gusti Allah kumaha kecapna pek siah rasakeun naudzubillahi min matak tabakuran urang ieu sadayana soca seueur dianggo ngaji atau nabi lalajo TV ayeuna tahun baru sok sanajan tahun baru Masehi sing bisa urang teh memperbaiki diri wayahna urang teh sing bisa ieu ajak gitu komo ke tol Garut mah geuning gartol ka masjidna teh itu sok ibu cing baheula mah geuning barudak teh ka mararasi tara dicarek ayeuna mah dicararek masjid teh di Kararonci nah aja pengarsa pada KM masjid yang dikunci segala ieu cenah besi bau dahdir tenang seueuh kuring sos cair jeung daun kesengit kembali nah pengarsa pada KM ieu masih dikunci segala ieu cenah kotak amal leungit wae keun bae da bangsat ieu usaha atuh itu ya Allah ya Robbana kudu bisa napa Quran antep lah magara tahu geuningan ngaji teh Gusti ya Allah ya Robbana nah dauman di masjid ka kuping suara adan di masjid di katebihan sing goreng teh ngawartosan ngajak salat babarengan ulah sok salat di imah upami aya masjid mah pribumi atawa sema kajabi aya Persib mah montong neraka abah saya belah kitu Allahu Akbar ayeuna mah di masjid geus variasi geuningan ya nafsu teh teh subhanallah ampun jeung ateul aing Allah karim ulah ka mahinan eueuh alu barudak ayeuna mah ampun ya punten ibi punten Pak Haji bedog 1 bulan yang lalu pulang dari rumah sakit jiwa kan bisa pajarkeun bedog lain ieu mah ye ningal marulang kalita sarageung kieu lebat ka rumah sakit jiwa punten pisan panangana sapertos jalmi anu setruk kitu socana hideung bedog naros ka dokter dok da teu wantu nyebutkeun mang mah nya teuing ka dokter emang dok mun hiji dokterna lamun dua dorok dok kunaon ini anak-anak masuk rumah sakit jiwa sing goreng terlalu kecanduan main handphone erek sare HP hudang sare rek sakola balik sakola erek tuang beres tuang erek modal beres modal omeh sing ku HP kalikeun sia aing geuleuh da banyak ku HP atuh cabruk kurang di mana udah iya geus kanjing geus peuting teh kieu yuk Allah karim si maruak si sarumangatnya ngajina si sarumangat ingga oh atuh dicontokeun ku indungna tuh udang sare teh yang salaki eueuh mah mana cocolok mamah mana
salaki init musyaf tadi diculkeun meureun Gusti ya Allah ya Rabbana cacing bisalah dina tahun yang baru kita harus bisa memperbaiki diri amin tinu tara jadi osok tinu osok jadi getawa gitu bayana dah ada bedog mah ima ukur saliwat taya jangan setempat nu kudu pikanya aku urang bayana kurang teh sing bere urang teh yeuh osok barang bere beas kalau jadi ajangan setempat osok cenah bedog iraha Ramadan zakat fitrah bergug teh mah tuh ararane wae sih mah geuleuh aing mah jeung di urangna kade ajengan ya kade udah ngabeda-bedakeun jelema ai tahlilan dinu bongor dipanyangkun yuk karuhun kabeh jeung wali-wali papai tapi dah diberi idanganna 2 jeung 200 nah di zaman teh boga al-fatihah nah jangan sekedap da iman jomet naon jomet teh kejona samet mun aya santri kurang teh nu balik sok kurang teh sina adan kitu atuh ieu mah adan dicokot ku batur punung maneh geuleuh aing mah ulah boga watak punungan jadi jelema mah teu diasupkeun jadwal khotib punung teng masjid 2 bulan teu diasupkeun jadwal adan teu nanya dek ka ipat bangkana bangkanu aya di dieu kitu sina eureun jadi ustad mah geuleuh aing mah kudu saling kurang teh dah hirup teh moal salilana bener kitu sok adan siga tadi Rohman jeung Rohim Gusti buat geunahan kitu ngajina siga di Mekah adan teh digaji hayya 'alas shalah ponok ilo bating sampurna mil eta ya di Mekah gaji tukang adat 45 juta jadi dia masih naon teh amuawana gaji tukang adan 25 eta gaji jumaahan kudu siga bedog di Lemang Pak Haji punten di Lemang mah tukang adan 15 pamejang komat 20 mata lamun adan pul 5 sadinten 5 kali berarti 100.000 alhamdulillah aya di dieu kitu percaya henteu heuh bong beak duit TKM atuh kudu kitu patut kade urang teh kudu bisa urang teh ieu kudu nyaah ka ahli Quran kudu nyaah ka ahli-ahli ilmu oh ya kudu bisa urang teh masih keneh di dieu tahlilan masih marhaban masih mas tasanaul urbu walam yungkir usyar'u di mana-mana aya adat istiadat anu teu bertentangan jeung syariat eta disebutna ma'ruf syar'i ceuk saha menyan haram sote ditelak ka rumah sakit selamat paeh susungitan we atuh kitu di Makkah ge erek ka Masjidil Haram kenca ka toko tukang menyan hungkul rek ka Masjid Nabawi kenca ka toko tukang menyan hungkul sigla seseungitan siga bedog jeung ngoparku anu 1,5 juta sok ang sajang nya masyaallah seungit da 1,5 juta 2 minggu oge punten Pak Haji teu leungit seungitna ku sabab teu diseuseuk bajuna insya nu terakhir ku badak doakeun urang deui sing engang-engang ka Mekah hoyong ka Mekah teu geus daftar yang moal atuh goblok mau init-init atuh Gusti ya Allah cing bisa urang sing Mekah cing bisa sok daftar di kacengmu yeuh urang teh sabaraha teu pira yeuh tadi urang mah mayar 30 juta ieu nu mahal teh syukuranana jeung nyambunganana di urang mah sabab naon lamun nu mere 100 jadi pikiranon teh mere 200 pikiranan mere 500 pikiranan mata kudu siga bedog ibi lamun anu barang mere 100 bere korma 2 jeung cai jam sabotol lamun mere 200 bere korma 2 cai jam sabotol bere kismis tambahan tiung jeung sajadah lamun mere 500 eta mah paket komplit kismis kacang Arab coklat cai jam-jam jeung teko anu koneng tamatak lamun ibi boga dulur ka kebon mawa teko koneng berarti eta teh meulina di pasar baru sia teh naonan beuberat teuing ti Mekah mah nu kitu patut punten ibi abi magaduh jamaah urang Tanjung Siang tukang sampo tiasa mios ka tanah suci tahun 2018 Allah Karim Haji Dadang jeung Haji Elis Allah bukan memanggil orang yang mampu tapi Allah memanggil orang yang mau dan yakin berapapun harta yang dikeluarkan oleh kita untuk ibadah haji dan umroh teu sabanding jeung dosa anu dipilampah kurang di alam dunia
Haji Dadang jeung Haji Elis tahun 2018 mios katana suci anggo haji puroda ongkosna 600 juta cacakan tukang sampe dah dijual jeung tanahna sakitu rupina kapihatur mudah-mudahan ageng manfaatna teu ceuk si abah si goblok kana si didengekeun mudah-mudahan ageng manfaatna mudah-mudahan sakali urang doakeun lembur munjul cing langkung maju langkung sukses langkung berkah amin ya Allah ya Rabbal amin. Terakhir bilih anu bade amang ka Lembang mangga kontak wae ka abdi nu mawi bumi abdi teh di Cihideung Lembang caket The Great Asia Afrika tempat wisata bilih urang di bade amang ka Lembang pangiten ke ceng mu telepon ka abdi Mang Bedog ieu cenah aya jamaah sabaraha mobil 2 mobil bade ka mana ka The Great Asia Afrika gratis teu mayar pangarsa alhamdulillah nu penting nelpon heula ka Bedog alhamdulillah Bedog ieu mah kadinya sabaraha mobil Wah Haji 2 mobil tah punten Pak Haji pangiten dari The Great Asia Afrika teh pan aya gawir tak ku aing suntrungkeun kabeh gratis wae dikirim insya Allah tak kitu para wargi sadayana hapunten daeng nami asli mah Irwan Ismawan SPD pami panggilan panggung Haji Bedog pami di bumi mah dipanggilna Aldebaran mah aing we eco atuh motot kieu siapa majikan samne goblok kitu eta dak abi panggilan ku bojo dipanggilna Aldebaran abi kapun bojo manggilnya Andin alhamdulillah pun bojo ka abi manggil Aldebaran abi kapun bojo manggil Andin abi kami toa manggilna Mama Sarah wah alhamdulillah sono mas sono nangi pangiten waktos parantos tabu sakedap yo kemang api acannya mudah-mudahan tiasa tepang deui dina sanes waktos pilih sono mah insyaallah abdi aya tabu setengah 2 mengi dina TV1 daripada lalajo Bedog mending kana HS sakitu rupina kapihatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.